Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita Si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana sataacan simkuring neraskeun hanca caritana teu keing hilap di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar carios-cariosna, khusus nama carios anu ayeuna nuju di pedarku simkuring tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Goblok teh kadon tingkoren teh litajong sakitu kokobungan goblok udang si harudang udang lamun teu harudang ku dewek sia ditambahan deui hayang dipariskeun beung sia teh geuningan teu karuna ngomong bae galde kakarang harupan ambewe geus teu kuat udang sia udang Juki Bewok harita nyerobok bari melotot muterkeun teutepanana sanggeus najongan pamimpin sakabeh anak buahna anu dipercaya mimpin sakabeh rampok di bawah kepemimpinan eta lalaki. Tapi geuningan dina waktu eta kacida hanjuluna keur manehna kulantaran anak buahna teu hasil menangkeun harta banda jeung parawan-parawan anu biasa nama sakali indit ka lembur-lembur atau desa-desa teh tara nyamos, tapi waktu harita mata kuciwa keur dirina. Aduh apunten Kang Bewok, apunten, aduh apunten aduh nyeri, tulungan heula, tulungan Kang Bewok, tulungan nyeri engke urang ngobrol deui, tulungan harita sakabeh anak buahna teh ting corobok sanggeus dariuk menta ditulungan ku Ki Bewok. Ku dewek bakal diubaran syariat teh sabab belum teu diubaran sia teh bakal malodar di ieu tempat, dewek oge rugi. Ki Bewok bari langsung diuk terus nitah sakabeh anak buahna kudu kumpul ngajejer di hareupeun manehna. Sok ayeuna mah dariuk ngajejer sabab ku dewek bakal sakaligus diubaran. Dasar aya-aya bae geus waras ke urang balik deui ka eta lembur, dewek hayang nyaho kawas kumaha pupuhu eta paguron anu disebut naon, paguron naon, lincah saketi Bang Bewok, lincah saketi nya, lincah saketi tah dewek hayang nyaho kawas kumaha anu ceuk sia anakna geulis jeung boga kemampuan luhur teh. Aing kacida penasaran kawas kumaha nah bener atau andika sakabeh tengan saukur nyeun carita teu balik ka dewek. Ki Bewok bari mencerong kana beungeut sakabeh anak buahna kawas keur neuleuman hate maranehna. Ento Akang, bener ento Akang, ento moal ngabohong pokona bangke bakal bukti eta pupuh teh kacida kuatna elmuna jeung deui anakna geulis, pokona mah bakal bogoh. Kang Bewok teh bakal bogoh. Tadina mah kukuring sakabeh terek dibawa ngan aduh teu nyangka teu nyana kamampuanna kacida luhurna kudu ku Kang Bewok eta mah meruhkeunana Kang.
Cek sakabeh anak buahna nyalangkeung deui nyararitakeun sagala rupana. Atuh geus amun kitu mah sok Arandika sakabeh matana peuremkeun ku dewek bakal diubaran panyakit kawas kieu mah. Keur dewek mah eueun nanaonan, tapi teu salah memang Arandika mah sabab dewek kakara nempo dina luka-luka atawa anu katempo ku dewek tah dina dada Andika anu aya ngageler. Memang lumayan keur pantar Arandika mah. Wah ieu mah lumayan bahaya, lamun diantepkeun teh bahaya. Andika sakabeh bisa malodar secara teu langsung atawa lambat laun kulantaran lumayan berat keur Arandika sakabeh mah. Aduh bener cicing sok peuremkeun matana peuremkeun kabeh montong halaman cerong bae goblok hayang diubaran bung. Ceuk Ki Bewok nyarita kitu sanggeus naliti nempoan sakabeh anu dirasa ku anak buahna. Kumanehna teh hiji-hiji diperhatikeun sanajan henteu secara langsung dicabak. Sanggeus kitu mah sakabeh anak buahna teh teu nyarita nahan sagalana kanjeri oge teu dirasa sanajan karasa kulantaran bisi dicarekan ku Ki Bewok. Atuh geus kitu mah Ki Bewok oge meureumkeun matana kunyam-kunyam sungkutna teh teuing naon anu dibaca nama ngan kacida hebatna dina waktu eta kaayaanana kulantaran sanggeus awakna ngageter diangkat leungeunna teh ngadadak tina dua dampa leungeunna teh kaluar haseup ipis muter di eta tempat beuki lila beuki kandal tungtungna mah ngabuleun 14 anak buahna leungit kabuleun ku eta haseup. Sanggeus aya meureunan kana 15 menit mah haseup teh ngadon leungit teuing ka mana leungitna jol ngiles dibarengan ku sakabeh anak buahna anu ngarasakeun dina waktu eta awak maranehna teh geus teu nyeri nanaon deui lir ibarat maranehna teh tadi teu ngarasa boga kanyeri nanaon. Aduh akang, aduh geuningan enak awak teh waras. Aduh bener tah ieu punuk aing ge anu tadi nyondol gara-gara halujeng palu. Ngadadak geuningan. Aduh hebat akang, nuhun akang nuhun. Aduh Gusti, aduh hebat akang teh hebat. Untung aya akang, lamun teu mah kumaha beureunan urang sakabeh teh bisa geus tinggal ngaran bae di dieu beureunan ke tengah galaulan urang teh. Bener. Aduh nuhun Kang, nuhun. Pokona mah nuhun, ayeuna mah yap bisa rek balik deui ka eta lembur bahayap. Cuang kaditu pokona mah geulis, pokona mah akang teh bakal bogoh ka eta awewe. Geulis anakna teh ngan ari indungna mah lah lumayan keur kuring bae eta mah, keur kuring dihanceng ku kuring lah. Masih kene pungkil indungna ge. Sanggeus dipikiran ku dewek ayeuna kawasna mah ulah waka datang ka eta leburkeun, antepkeun heula supaya maranehna tenang ke keur tenang-tenang urang datangan. Sabab sabenerna mah salianti dewek hariwang ku Arandika kulantaran can balik deui ka markas. Dewek teh boga pamikiran anu kudu dipejakeun ka Arandika, sabab dewek bakal nugaskeun Arandika datang ka hiji leuweung eta teh tempat si Sukmala atawa si Nini Peot anu geus madog si Lisnawati. Sabab geuningan anu geus madog tina leungeun Andika teh si Nini Peot eta. Ayeuna dewek bakal nugaskeun Arandika kudu ngadatangan si Nini Sukmala podaran, lamun wani ngalawan teu mikeun si Lisnawati podaran ku Arandika. Sanggup atawa henteu Arandika?
Ki Bewok waktu eta langsung nanya gitu bari nutup ka sakabeh anak buahna khusus nama ka pamimpin sakabeh anak buahna anu mimpin 13 anggota lainnya. Tenang Kang, tenang, tapi leuweung teh leuweung mana? Leuweung mana Kang? Nya leuweung mana Kang? Leuweung mana keun? Masalah nini eta mah kurang ieu urang kepung. Jang hurup bae, bener. Jang dihurup kurang, pokona mah ulah dibere menge deui. Geuningan etanya anu geus ngawiwirang urang teh ari sugan teh saha? Pantesan bae geuningan ngan sacorelat teu karasa ku kuring ngadon leungit bae si Lisnawati teh tina panggulan kuring. Cek salah sahiji anak buahna anu dina waktu harita keur manggul Lisnawati dipaling nyarita kitu. Aya di leuweung Cibodas sek datangan leuweung eta ku Arandika sakabeh kepung, tapi mudah-mudahan si Arandika sanggup, tapi kumanya ulah hariwang dewek oge moal cicingeun bekal naringakeun kaayaan Arandika sakabeh sabab sanajan ini peot kamampuanna teh kacida luhurna. Kudu hati-hati Arandika teh ulah sambarangan, ulah sok jago. Arandika teh geus bukti ayeuna oge rek modar kakara ngalawan pupuhu lincar saketi ambewe deui sarua komo deui si Sukmala kamampuanna teh leuwih luhur. Jadina hati-hati ulah sambarangan, ulah sologotos ya. Ceuk Ki Bewok waktu eta langsung negaskeun sagala rupana kulantaran geus kabaca kumaha kamampuan Nini Sukmala anu bakal dihareupan ku sakabeh anak buahna. Tenang Kang, tenang. Kitu ulah kieu pokona malah kumaha engke ek hasil jeung teu nama nu penting mah Kang Bewok kudu datang dina waktuna saupamana kuring sakabeh teu kuat ngalawan eta nini kitu bae. Ngan tugas teh akang pasti dijalankeun ku kuring sakabeh, lain kitu barudak. Benar atuh, pira kurang nolak. Benar. Tapi nah bener kita moal ka eta non kalembur anu ayeuna kakara didatangan ku urang kapan geulis eta wanoja teh Kang. Nah tuh penasaran. Cek salah sahiji anak buahna nyalangkeun kitu sanggeus nembalan pananya pamimpin maranehna sakabeh. Moal waka keun bae heula cik dewek oge keun angkat taranang heula supaya maranehna teh suka bunga geus bisa ngelehkeun Arandika. Tapi dina waktuna anu bakal datang ku dewek bakal didatangan ngan ayeuna mah kulantaran dewek geus boga rancana hayang nita Arandika supaya ngadatangan leuweung Cibodas geus cik aririt ka ditu heula dewek oge bakal balik deui sabab dewek geus lila yeuh otot-otot geus karanceng kudu dilembeskeun heula jeung ambewe anu geus siap ngadarangkak di markas. Ayeuna mah dewek balik, Arandika ulah balik langsung bae ka leuweung Cibodas. Awas ya lamun teu dilaksanakeun jeung sologoto ku dewek Arandika bakal dicabokan kes ya, awas. Moal atuh Kang. Bener moal Kang, moal. Tenang bae Kang, tenang. Nu penting mah Kang kudu nalikakeun kuring sakabeh sabab lamun teu ditingalikeun ti kajauhan bisi kumaha kuring sakabeh teh pan geus puguh sini ni peot teh kamampuna kacida luhurna. Lamun teu luhur mah moal bisa nyolong si Lisnawati tina panggulan kuring. Cuk salah sahiji anak buahna negaskeun kaayanana hayang terus ditalingakeun ku Ki Bewok. Ulah hariwang masalah eta mah dewek sanajan jauh bakal nempokeun Arandika jeung dina waktuna lamun Arandika teh sanggup pasti dewek bakal datang. Ayeuna mah dewek ini telah kaceleng les sanggeus nyarita kitu Ki Bewok
penungguan anak buahna nyararita deui langsung luncat ngiles ti hareupeun maranehna anu colohok kulantaran kakara oge erek ngap ngomong deui Ki Bewok geus eueuh ti hareupeun maranehna. Aduh anjir euy kemampuanna beuki luhur bae Kang Bewok teh. Ngan hanjakal kunaon pikeun ka ayeuna can nurunkeun deui kemampuan anu anyarnya. Da urang teh butuh bukti ayeuna teh kan kudung nyang hareupan pupuhu paguron lincar saketi awewe deui. Teu bisa kukumaha urang teh, coba lamun dipeuseuh deui ku ilmu-ilmu nu anyar. Beureunan urang teh boga bekal keur keluhut keur ngalawan naon bae atawa saha bae oge. Engkena lamun aya nu kudu dihareupan ku urang teh moal hariwang ngan ayeuna pan geus puguh geuningan kemampuan urang teu bisa kukumaha kudu ngahareupan paguron anu aya di eta lembur mah. Harita sakabeh anak buah Ki Bewok teh pada nyararita kitu kulantaran kacidahan jeluna geus lila teu dibere tambahan ilmu ku Ki Bewok. Montong nyararita kitu sia. Init dewek sanajan jauh bakal ngadenge naon bae anu diaromongkeun ku Arandika. Masalah ilmu can waktuna sia. Sabab Arandika teh kudu diajar dina waktu anu keur nyantai. Moal hade diajar ilmu bari lelempangan kaos ayeuna. Ayeuna mah tol nyarita ini heula. Kuat jalankeun tugas ti dewek ulah kalah nyararita kitu bisi dibantingan ku dewek ti geura ayeuna hayang dibantingan sia teh atawa hayang diparioskeun kokod sia sakabeh. Harita kadenge ku ceuli maranehna kacida jelasna Ki Bewok sanajan jirimna geus eueuh nyarekan atuh 14 anak buahna teh langsung tingkorejat narangtung ninggalkeun eta patempatan kulantaran sieun karena ancaman anu kadenge jelas ku ceuli maranehna. Ayeuna urang tinggalkeun sakedeung kaayaan 14 anak buah Ki Bewok jeung Ki Bewokna anu masing-masing arindit ka tempat tujuan maranehna. Ki Bewok rek balik deui ka markas sedangkan 14 anak buahna rek ngadatangan leuweung Cibodas anu geus kanyahoan ku Ki Bewok eta tempat salila ieu cicing Nini Sukmala. Caturkeun Parman waktu eta geus nepi ka hiji lembur anu pangdeukeutna ti gunung. Manehna teh keur leumpang muru ka eta lembur terus neangan warung kulantaran beuteungna geus hayang dieusian. Kabeneran manehna teh mawa duit sanajan teu loba oge kan cukup keur balang dahar sapopoe mah. Aduh lumayan oge lempang mah capek kieu. Aduh lamun ku aki teu dilarang mah hayang saterehna nepi ka lembur mana bae oge komo deui hayang nepi ka lembur Pancarsari. Lamun ku cara lumpang kieu mah teuing irahan nepina nya ka ditu aneh. Aki mah aya bae kunaon ulah digunakeun kudu ngan saukur dina kaayaan karepet hungkul padahal mah supaya gampang teu nguras tanaga kawas ayeuna lamun ngagunakeun kemampuan mah. Tapi rek teu ngajalankeun sieun bisi teu berkah ilmu teh eta anu keur digerenteskeun dina hate Parman. Ujang pepeujeuh Ujang ulah boga pamikiran anu kawas kitu Ujang. Kadeheup Ujang aki nitah kitu teh kan geus dibejakeun ka Ujang, geus dicaritakeun ka Ujang. Ujang teh kudu handap asor, kudu nembongkeun jalma lemah ka saha bae oge lamun memang teu waktuna Ujang nembongkeun.
ulah nyerikeun Ujang teh boga kemampuan lamun teu kapaksa mah tah kitu Ujang. Lamun ayeuna Ujang kaditu ka dieu sacara gampang atuh sarua jeung Ujang teh hayang nemongkeun sagala rupana ka jalma-jalma, eta tandana Ujang teh sombong. Ayeuna mah heup ulah galideur jalankeun salengkah-salengkah ka mana bae tepina sabab tiap lengkah teh aya manfaatna jeung deui Ujang kade. Ulah boga pamikiran anu teu pararuguh sabab dina waktuna mah lengkah Ujang teh bakal aya manfaatna. Ujang seug ayeuna mah sok ka mana bae indit tapi kade ulah nyerikeun, ulah asa aing bisa gampang padu ngagunakeun ilmu anu teu waktuna digunakeun ku Ujang. Eta anu kadenge ku Parman dina waktu harita atuh puguh Parman teh ngaranjug ka cida langsung nembalan sanajan dina batina kulantaran dina waktu eta manehna ngadenge sora Aki Ranggalawe oge kadenge ku ceuli batina lain sacara langsung aya anu ngagorowok. Aduh Aki hapunten, Aki hapunten, abdi rada teu sabar, hapunten Aki, hapunten, nuhun Aki parantos ngemutan eta ka diri abdi. Abdi yakin sadaya anu dipiwarangkeun ku Aki teh leres pasti bakal aya manfaatna sanajan ayeuna kumargi abdi teh kakaradugi ka ieu lembur teu acan katingali manfaat naon anu bakal kasamper ku diri abdi dina satiap lengkahna. Mudah-mudahan leres Aki lengkah abdi, pangarti abdi teh tiasa manfaat keur jalmi-jalmi anu ngabutuhkeun pantosan ti diri abdi. Hapunten Aki, hapunten, abdi parantos rada ngeluh Aki eta anu digerenteskeun dina jero hate Parman nembalan caritaan Akina. Geus Ujang, geus tenanaon kan Ujang oge apal manusia teh sok kakeudaan ku euwah gingsir. Tah ayeuna ge Ujang canaon geus boga pamikiran ngeluh kitu matakna ku Aki ayeuna digeuingkeun kulantaran sieun Ujang kamalinaan dina kapoho atawa teringat karena kewajiban anu kudu dilakukan ku Ujang tiap lengkahna. Sabab cek Aki oge kumaha engke oge bakal kapanggih tina lengkah suku Ujang teh bakal aya manfaat naonna ka hareupna. Ayeuna mah sok bisa rek istirahat heula, tong hariwang, tong sieun lengkah Ujang teu manfaat. Pokona mah geus tong galideur lempang tuturkeun indung suku Ujang nepikeun ka mana bae wak datangna sok lempang Ujang. Jig geus kitu mah geus teu kadenge deui sora Aki Ranggalawe teh atuh Parman teh waktu eta ngarenghap jero bari istighfar kulantaran manehna hampir poho sagala rupana. Geus kitu mah Parman teh neruskeun lalampahana rek neangan warung hayang ngeusian beuteung heula. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kuatkeun tekad abdi supaya teu kakeunaan ku sifat males, ku sifat ngeluh deui. Eta anu diucapkeun ku Parman dina waktu harita. Sanggeus kitu mah manehna teh lempang deui nuju ka jero lembur. Teu lila oge manehna teh nepi ka hiji warung anu kabeneran keur rame kunu dalahar. Manehna teh waktu harita langsung diuk dina bangku kayu anu kosong. Ujang, rek mesen naon Ujang, rek ngopi atawa rek dahar? Ceuk nu boga warung waktu eta nanya kitu bari neuteub someah ka cida.
abdi mah hoyong dipadamelkeun ieu naon sangu bae sareng sayur, teras leutna hoyong cai teh haneut. Mak cek Parman waktu eta langsung ngajawab pananya anu boga warung. Mangga ujang mangga, sakedapnya sakedap cek nu boga warung waktu harita langsung ngajawab bari rek nyieun pesenan anu ku Parman dipenta, tapi kakara oge arek digawe rek nyokotan sangu jeung sajabana di luar teh aya anu datang langsung ngagebrak meja anu keur didiukan kuno keur dalahar. Buak bi mana setoran teh bi kudu leuwih loba ayeuna mah sabab dewek teh ngajaga keamanan di lembur teh teu gampang kulantaran lamun aya rampok atawa karaman anu datang ka ieu lembur teh moal saha deui anu bakal ngalawana meureunnan kuring jeung batur kuring. Jadina wayahna poe ayeuna mah bibi teh kudu setor 2 kali lipat nanya. Cuk hiji lalaki anu bareng jeung 2 baturna beungeutna teh kereng kacida awakna wadiwul jangkung badag make kampret hideung kumis baplang matak sawan anu nempo. Aduh hapunten ujang, hapunten bibi teh ayeuna teh teu acan gaduh artosna kamari kapan bibi teh dagang ujang. Wayah nanya dina waktu ayeuna mah bibi teu acan tiasa masihan ujang. Cek nu boga warung waktu harita langsung ngajawab gitu kulantaran meureunnan bener manehna teh can boga duit. Naon hayang diburak-balik ieu warung teh piraku loba anu dahar kieu can gablek duit bibi nu bener sia ku dewek hayang dihancurkeun ieu warung teh rek mere atawa moal ieu lamun henteu ulah samatkan ya ieu warung ku dewek jeung batur dewek bakal dihancurkeun sia. Cuk eta lalaki langsung merongos kitu bari molotot. Atuh anu boga warung teh waktu eta awakna meuni ngageter sukuna ngaroroncod kulantaran kacida sieuna. Atuh ujang teu ngabohong bibi mah henteu da memang eta kanyataanana can gaduh artos bibi teh can gaduh. Cek nu boga warung waktu eta nembalan deui negaskeun kaayaan dirina anu can boga duit. Setan sia bener-benernya ku dewek dihancurkeun di warung teh awas ya. Yo rasakeun yo hiat. Waktosna kabujeng seep cag urang kantun heula dugikeun ka dieu cariosna kumahanya kaayaan warung si bibi naha bakal ruksaku tilu eta lalaki anu teu dibere duit kudu boga warung. Cag urang kantunkeun dugikeun ka dieu kumahanya kaayaanana naha Parman bakal ngantepeun atawa bakal nulungan. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.